Enggak alat-alat. Kenaon? Sapat dia. Para di sepatu Mila nih. Kurang ngecekan heula. Ya, ngecek itu jadi koper pembadatnya. Mau koneng. Ngesin itu deh. Yang pusaka. Ya. Upstairs, sleeping rooms. Also sleeping Oh. rooms upstairs. Di luar gak tempat sare kamar. Siap. Oh, ini roda. Lihat mah. Cek. Air angin yang aman. Terbubuk. Dulu itunya. Pusaka mah. Hah? Pusaka nu itu, nu hejo. Pusaka mah atas aman yang hijau. Iya no teguhnya ya. Heeh. Wah, monitor anjing dipoe panas poekeun. Monitor KRK. Nah, kemasuhan. Teuing, kayak di dinya panas poekeun. Rusak kan. Sayan deh itu. Eta sangna beasna terus disayan deui. Uyahan. Dan uyahan tuh. Ayo. Minyak kan akan ngeratung ieu minyak mah. Muhamang. Tiris. Aduh, nuju naon mang ieu mah? Hah? Nuju naon ieu? Nuju ieu. Bade ngadamel iya.
Kalau gini nggak boleh gitu mang. Bobo. Ya orang mana? Ini mah orang Islandia. Aduh, dikotok. Ini mah. It's a little bit strange, this one. There should be an opening here so you can get the air, but there's not. I can't see it. But maybe have it open a little bit. Really like, but the smoke is really everywhere, no? Yeah, it's not so good, yeah. Yeah, maybe. Yeah. Tuangan, sorry sih ya. Assalamualaikum ibu-ibu dapur aman. Nanti stok makanan kita aman ibu-ibu. Aman banyak. Banyak ya. Iya. Iya naon gitu. Alah iya naon marta pizza. Pizza. Oh pizza. Alah ibu nu naon bi? Oh, nu juga goreng bala-bala. Oh lah, iya waas di mana lu? Nah, goreng bala-bala aya kitunya di dieu teh nya. Ya aja. Icalan di dieu jigana beunghar bi. Tayang icalan di dieu mah. Ya gimana? Iya. Teu kabur aing mah asal. Raris pisan. Menu hari ini apa bi? Bibi, iya tunggu. Menu hari ini apa bi? Daging ayam Mantap, sama tumis Bala-bala. bala-bala. mantap. Tumis kenteng. Tumis kontol. Tumis. Tumis-tumisan. Mantap pokoknya mah. Mantap mang. Mulai nanya tuh mau jawab dong ya. Well ya bukan langsung. Well. Nuju di mana orang teh ya, mang? Di Denmark. Naspet itu. Nilun, Nah, nyebut sanes. naspet. Ni. Liun. Naon sih? Wodingberg kan? Sanes. Kumaha nyebutna tuh? Nilun. Nilun. Aya el-elan gitu dah. Apa nama orang tua nggak lah. Sanguan heula. Mari Ay. kita menyatu. Menyatu. Mang enak ya latihan teh. Ayo latihan kes terapi. Orang latihan orang di rekamannya mang ya. Persiapan biar cihuy. Oke. Langsung lah dia. Salaman ke sadayana kita nya. Salam mulai ka ditu. Langsung ka awai. Cari weh. Badut beres ieu teh. Itu numutkeun kiki we badut mah. Langsung awai ieu terus panyerenan ti awal pan ka istri langsung gitu kayani langsung ka nyai balik deui ieu mah musik terus Yani mah terus dangdan nyai mah api-api ngukus heula ngawakilan Yani. Iya. Yani ke depan biasa ngibing pancakaopat ngukus oge tingali heula pancakaopat geus beres nu nangtung Yani kade ka dieu Jadi masuk ke kang ngukus Masuk. ya. Bungkus. iya Masuk ka Iya, lubuk geus masuk beres ka ya. lubuk, Ya. ninggal jeung Yani gitu Oh. jadi ulah abang disalaman berang mengigal sadayana entong kan Iya. ngukus heula perwakilan ngawakilan Yani gitu Sekedang dan langsung biasanya mereka karen mau ka umum sekedang dan langsung biasanya mereka karen mau ka umum ya Nah, beres Kabar ke singkat. ngukus teh ngukus kieu ibaratkan kieu istri mah ngukus gitu tah ya Yani mah biasa tong kaganggu anu-anu gitu nu ngukus memperhatikan gerak Yani gitu ayani mah asa biasana tenang geus beres pancakaopat langsung we rek sasalaman heula jeung Kiki langsung imairan ibing teh gitu
jeung Yani geus beres jeung Yani mah nya langsung ka pameget teh eta mah gitu. Serene ka istri rek ka pameget aya ibuan mah gitu. Geus beres geus anu gitu tah. Nah, geus balik ka dieu teh tah model Yani teh buru-buru nu ieu teh. Nyai teh ulah ieu geus kieu bae ieu menekong mah gitu. Langsung anu salam heula ulah diliwat tah salam heula ka dieu. Sing antep salamna langsung mah irap. Keur salam oge Yani ulah ngarep-arep. Api-api we gitu tanya kureret ku juru panon. Nah, langsung nyai geus eta langsung we ngibing duaan. Kalajaran anu kumaha wae pan geus biasa urang praktik kitu. Pan awal mah teu nih gitu langsung gitu. Pokoknya mah ningali nyambung nama awai eureun langsung ieu ka dieu gitu. Setengah 8 berangkat teh, tapi ngan orang-orang Sionas mah kedah nyadak mobil rentalan heula. Oh, karek bukana tabus salapan jadi misah urang mah yang ambil lah kurang itu berarti langsung ke backstage. Langsung dipernahkeun aja gitu. Persiapan naon gitu. Sionas baru datang jam 10-an. Kayaknya lagi makanya panjang kan. Jam berapa? Jam 12 ya? 12. Nah, ya. Setelah manggung ada waktulah 2 jam bisa hayang kuringan lagi gitu. Jadi 2 jam. 2 hours right we are in Roskilde after the performance. Yeah. Jadinya They have a food and restaurant, you Yeah, know, yeah, you know, makanan if they segala like macam. it, but I'm not sure if they like it. But it's possible maybe they want to sit and eat, but maybe they also just want to relax, or maybe they want to go and see a little bit of. yeah, this village or backstage? It's a backstage Backstage, village okay, the- and backstage behind the stage, behind the scene, Yeah. Gaia scene, but they can also go, you know, if, you know. Nah, dari situ kita pindah mobil. Jadi besok mah dijemput ke Roskilde. Oh, dijemput ke Roskilde. Ya. Nah, dari Roskilde orang dijemput kita berangkat langsung ke Jerman pakai mobil yang dibawa sama Jonas. Berangkat ke Jerman. Terus nanti naik ferry 2 jam. Terus berangkat di 5 jam di Jerman. Nyampe di hotel jam 1 malam.